lepat nama lepat saing gadang dosa bade milarian jukut jika unang uingnya alah doa kene dunungan uing singa jodoh ka Dewi Nilaning ruwaye dalam muntah mah ngajodoh meureun uing teh meunang bonus heuh Tarbian kawanan tingluyut sabilulungan kahanu rek ngaharagaan iwati bangsa sorangan iwati bangsa sorangan bobotoh doma gitu ya. Kumaha kira-kira cenah awewena bakal beunang teh Dewi naon teh Nilaningrum acan dalam untuk dibikin mau orang gempur tempatnya jadilah padahal anak uing oge parawan uing daek jadi boga mantu ka raja ya cuma bapana bolotot gitu mah cantik anak aing mah meles di mana sakolana ayeuna geus maot belut sisir sasadara gembiraan siang jadi masing karingsi masing mun perang peti
anu jirimna waruga supaya nepi ka jaga kurang reureuh heula ha reureuh capek jeung capek ari mane geus daang geus tadi Jeung goreng banget. jeung lauk kurang mah jeung lauk ti Pak Haji Apo jeung burayak digoreng garing deheung nu bada leunghar mah jeung burayak aing bawa dahar teh saya aya jeung babat Babat raweuy. atuh eta balik saya aya goblok jelema kaya dahar jeung babat mah babat raweuy lain babat muning lain babat doma lain babat naon babat tok pedak Babat tok rebak. Sakitu oke. Juri Malas pada palentana. Babalean pangangusna. uluh aing teu ngarti bunga ngomong sieu ye bunga heot iwati uing anu nyaho mah kana bahasa sieu mah jing sok atuh panghartikeun Terjemahkeun ku heug heug uing dicepikeun supaya ngarti. ngahaturkeun simah baktos ti abdi Gusti diterima nuhun kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh kapan dek ngalabar putri urang mana urang pasantren Banyu Kancana. Oh. Hari ku kitu teh mah urang teh da tugas kudu dilaksanakeun. Wayahna we. Ai gaji iraha. Lain naon atuh anjing saja. Kumaha urang teh sararea ai balikna iraha. Lain. Naon atuh sok cing bente sia teh? Ai kukit. Salaras komo. Panjang teuing gaji atuh. Kahar ge panjang deui. Oh terus ya ngomong ke ngocol bak. Mau ngaisin panjang deui ah. Sok atuh. Nyanyi anjing nama tuh. Si Sudi cari aing mah. Nah, cukup belum saya teh gede eta bisa. Sehat. Katipu aing. Puas ya katipu goblok ku aing.
tobat ieu Maha Prabu. Si goblok make jeung mahkota segala. Ningang kan Alah karunya kagegeloan meureun si teh hayang jadi pejabat. Alah. Wah cager semua je syukur ya. Nah, saya tege kerepesan. Kayak diudang simut, ingat. Oh, diudang simut sih cuma. Ada ramang sadayana. Mojo, mojo, bagja. sadayana warga. Bagja, darah ramang masyadayana. Kawan-kawan datang sadaya. Kawan-kawan darah datang sadayana. Datang, bagja, bagja. Bagja harapan sadayana. Maksudna ngalamar parawannya. Hayang raja. Kahayang raja laksanakan sama saya sadayana. Kapan? Sabab ganjaran raja akan saya. Sadayana balad-balad, sadayana bagja bakal ngahakan. Naon ngahakan naon? Hadiah urangnya. Hadiah ti raja. Kadenge ku ini. Didenge-denge teh ngomongna teh dina awe sia mah. Salah. Lain salah goblok. Na teu bisa nyebut kagak. Kagak dapat saya mah. Hanya A saja. Lamun nyebut teh A saja. Lamun nyebut I A. Lamun nyebut A. Lamun nyebut U A. Jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta. Ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran. Jangan. Bener. Alah, bener euy. Ai nyebut dayeuh kolot tatangga saya. Ya, anjing. Jalan ke Banjaran sama nyebut huntu alat baranghakan, nyebut irung alat napas, nyebut panon mata, leungeun pandangan tangan, suku alat ngalangkat. Teu dipikir heula. Spontan gila. Bener euy. Jika sapoe-poena kitu teh. Nyebut cing, cangkeling, manuk cingkleng, cing neten, naon cing? Apa-apaan. Apa-apaan. Kayak jalma ayan. Nyebut, kawas nyebut nugelo teh jalma ayan. Nyebut haji apa? Kakak saya. Adina itu euy. Bisa. Paman si Apep itu. Aduh. Ampun Gusti nu Maha Agung dibere nu hese anjing. Bapana anak nakal teh. Dibere nu hese mangga saya mah tak akan bangga. Bener nu hese pabeulit. Dia gerak dia apa? Dia kagak. Jangan banyak anak-anak. Kan mah omongkeun belegu. Kagak. Jangan. Itu sekali mah. Jangan. Jangan. Nah, cek mana teh naon? Cek nyebut ulah naon? Cek situ teh jangan.
Ke dipaksa. Ya. Heuh anjing aing poho. Aduh. Alah. Nyebut kanyut. Lanjut. Tatanggana palangkakan. Anjing. Aing nyebut bujur pantat. Alah. Aing nyebut ngising kababayan. Alah. Alah sia nu hese naon nya. Ieu sia. Nyebut bool. Hese anjing. Ya, gampang. Naon liang tai. Anjing. Goblok. Giling becus ya cek goblok. Katipu aing. Goblok teh. Tenawa samya merbayaksa samya pada merbayaksa wontening satengah waktu ayeuna urang sadaya sasat tereh nepi tak kaeta pertapan banyu kanjana teh euy. Hari awewe na teh nyaan teh gulis. Ada urang oge can heulu. Anu penting mah kapalai raja urang laksana heuh nya. Urang mangan ukur pancen. Kumaha cenah? Wah ayeuna. Tah Ai raja urang teh ayeuna keur kaitu ngalamar ayeuna teh ieu tempat pertapan teh kudu ditingker 10 meter duaan mah urang. Maksudna sabab yakin raja urang teh pesimis. Ari pesimis nyaeta teu yakin erek dibikeunna eta awewe sabab ningali syariat. Raja urang teh suku diu awak buta diri terheung reseksi moal mungkin ditarima. Tangtuna oge ku ditarima teh bakal maksa mirusa. Tangtuna eta awewe jeung panita bakal kabur tak ku urang jaga di ditingker. Ngarti? Oh jadi anu reka itu langsung mah raja jeung Gusti Patih. Raja jeung Gusti Patih dek langsung ngajorang ka pertapan. Ngan urang di dieu ngadekeng bisi kabur ka dieu tangeuning eta ngarti. Siap, awas 10 meter hiji duaan. Ngajaga waspada permana tinggal. Ya, pada. Ulah lampah eta kasarios ieu Semar asta jiga sampun